Oke anu kaduana cenah naon warajulun jeung jalma allama anu ngawurukan ilman kana ilmu. Kade ya anu misalnya orang ya sebagai pan ya tanya berperan kitanya berperan sebagai jalma anu ngawurukan. Tong boga rasa berarti orang gitu moal orang mah jadi jalma anu rugi gitu. Kadang mah untung keneh anu datang iya daripada anu ngawurukan. Tah ieu mah warajulun jeung jalma allama anu ngawurukan ilman kana ilmu pantapa'a maka ngalap manfaat bihi ku itu ilmu sahaman jalma sami'ahu anu ngadenge kana eta ilmu minhu ti itu rajul dunahu salian itu rajul. Maksudna mah jalma anu ngawurukan ilmu aya nu diwurukanana bisa amal ari anu ngawurukanana henteu gitu. Geus namanya ilmu anu henteu dimanfaat. Nanti urang ngawurukan ka batur tapi urangna henteu. Maksudna pantapa ubihi man sami'ahu minhu dunahu. Ari batur bisa ngalap manfaat tina eta ilmu, ari anu ngomong mah henteu gitu maksudna pantapa minhu sami'ahu. Misalna siga tadi urang euy cing sabar nya cing kumaha misalna teh urang mah ngawurukan gitu. Sarabar ya anu ngadenge kana omongan urang mah. Ai urangna henteu sabar. Tah eta teh sarua jadi jalma anu rugi engke di akhirat gitu. Anu ngawurukan kana ilmu ari batur ngalap manfaat maksudna mah bisa ngamalkeun ari urang nu ngomongna teu bisa ngamalkeun. Jadi mun ngitung tina eta mah rugi keneh urang. Ieu mah geus masih keneh anu untung ya nu datang mah karena naon? Karena manehna dibere waktu ku Gusti Allah Subhanahu atawa dibere kesempatan tuluy bisa dimanfaatkeun jang nyiar ilmu. Tah jalma-jalma anu komo batur mah pan sebenarnya mah eueuh waktu gitu. Sebenarnya mah manehna teh sibuk tapi maksakeun we gitu. Tapi maksakeun we ngaji.